Kos jelema umuran karek 10, 20 tahun, 30 tahun pantas. Begitu umur 40 tahun encan bener keneh hese hayang bener. Mun jelema aya tepi mulai tina Jumadi awal, Jumadi lahir. Jumadi lahir, begitu Jumadi lahir datanglah Rajab. Encan siap dina bulan Rajab, encan mampu mempertahankan karena kemuliaan bulan Rajab, maka geus dipastikan Sa'ban moal bisa komo Ramadan. Malahan nu paling bagus mah sayyidul istighfar gitu. Tiaos kurang babakeun istighfar dina bulan Rajab. Dan urang ningali kana kaayaan ayeuna alhamdulillah ningali kaayaan ku sabab jelema loba istighfar alhamdulillah masyaallah tekan kurang teh terutama kurang bacakeun tah doana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana bacakeun sing sering supaya menang kabarokahan bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji sareng puja urang sangakeun ka Allah azza wa jalla. Salawat wa salamna irang terlimpahkan ka junjungan alam wasana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kantun ke para sahabat, para tabi'in, at-tabi'at ulama, syuhada sholihin, mugi orang sadayana singkeng sahabat bupati Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sanes nyata orang tawasul beta para nabi, para wali, para sahabat termasuk para sholihin. Kaya sanes nyata pikeun ningkatkeun urang sadayana katakwaan ka Allah terutami kamugi mudah-mudahan segala hajat urang sadayana dicupanan ku Allah layan kami kasalamatan dunia roh akhirat. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang lainna tos dina tanggal 3 enjing berarti tos tanggal 4 dina Rajab bulan Rajab geus 4 poe baros macan puasa sampai poe acan Rajab geus 4 poe baros puasa atau baros sampai naon ilok bener tuh baros mun bener bare kopi maji untuk puasa tak boleh kopi maji. Ya guys, keempat poe urang masyaallah Gusti tadi. Aya didikan pikir urang dina nalika keur puasa aya didikan. Sakumaha para jamaah sadayana jami bakal dibere ku Allah nu jami puasa mah dibere parhatan. Jadi dibere dua kebahagiaan. Hiji ija aftar, hiji keur nalika urang dek buka. Tak kabagjaan. Nu kadua waliko ita nyata kabagjaan ke urang sadayana madep kaum. Dan lamun urang digambarkeun urang begitu mulai 5 menit deui urang dek puasa dek buka 5 menit dek buka ya. Begitu dek buka kan orang teh butuh karena keadaan butuh karena inuman seger jika lamun diinum lamun dahar orang seger tapi tanpa orang menyadari bahwa seger teh ti Allah seger teh ti Allah. Iya anu jarang ku urang dina puasa dicopot seakan-akan daangeun lah anu mantak nyebeuhkeun urang seakan-akan inuman lah anu mantak nyegarkeun ka urang. Urang teh nyawa hikmah dina eta puasa nyawana seueuh we geus sedo mah tunduh
Eta hese ngamanaan kitu pada jamaah sadaya. Urang molotot begitu urang mulai tawasul molotot ningali eta rujakeun ningali eta ku urang ditingali pada jamaah sadayana eta rujak masyaallah. Sagalena aya ku urang geus ditalaah we bakal seger lamun kurang diinum sakitu. Sehingga kelas para wali geus teu butuhun kana model kitu. Teu butuhun rujakeun, teu butuhun es campur nek bukana. Imam wajib es campur fardu ain. Mun es campur teh teu geunah gitu. Masyaallah eta minimal eskalapa acan mah aya. Ieu nu hese para jamaah ternyata aya nu hese dina puasa teh. Urang ngareh kabagyaan ti bangsa batas es campur nu mata kabagyakeun urang. Bangsa kitu eta hese hayang nyokot kitu para jamaah sadayana. Hayang nyokot kalimat eta berarti beureun kieu urang teh begitu puasa anu mata ngeunahkeun kana dahaga ieu Allah. Anu mere es campurna Allah, nu mere sanguna Allah, nu ngawarekeun Allah, naon butuhna kana sangu. Urang mah kitu tah. Tajongan kurang sama teh aing teh butuh ka sangu ieu teh kalau gitu ya. Masyaallah. Tapi ka kitu hate dijaga. Lain kira eta hese lamun bisa kitu bisa ngapung atuh geus. Kira teh masyaallah gagahnya pantes para jamaah sadayana. Ternyata geuning dina kelas-kelas dilema nu puasa khusus puasa mah puasa solihin geus teu berdulikeun kana daangeun. Puasa kelas solihin, kelas para solihin para jamaah sadayana termasuk khawasil khawas jeung khusus geus teh ti bangsa kadar eta geus teu diperlukeun kadangeun teu naon teu dipikiran naon ge nu dipikiran teh menuju ka Allah sakitu hebatnya. Urang mah tepi ka detik ayeuna puasa nepi ka jabreosan kieu oge tetep ngilu biung karena es campur teh. Sieun beakeun ku ieu jeung anak disintrek anak geus teu bating. Gitu. Para jamaah sadayana hese urang lawan kalakoran kali jajan. Masyaallah eta tah lamun geus kagambar kitu masyaallah urang teh ayeuna teh geuning lapar. Beres tawasul hadiah kurang dikumpulkeun kadaharan naon eueuh dirinya lauk hayam aya, es aya kitu tah. Naon anu kurang nu dianggap kurang geunah tah aya di hareupeun urang ternyata ngeunah eta teh ti bangsa kadar geunah anu nyieun kangeunahan mah geuning Allah. Tah eta tah bahkan urang mah lamun tebak diktok teh urang mah geus gitu. Muazab. Nah, geuning kitu tanda geuning bagja urang teh geuning dek buka teh dek buka teh geuning nikmat bungah bungahna ngadenge sora bedug maghrib. Bungah lain kira. Subuh mah enggap berarti subuh mah. Kita ya masyaallah. Pangbunga-bungana eta para jamaah sadayana dijieunkeun dirinya buka aya kabagjaan ternyata geuning lain ti bangsa ala kadar target mah lain salat maghribna target mah bukana nu mantak bunga teh bukana da lamun cara sok pameri kaisakeun anggar we maghrib teh bunga gitu tetep jadi mantak bunga mah eta ternyata jaminan geuning urang model gambaran ayeuna ge jelema puasa begitu datang tina puasa datanglah orang ngaranna iftar buka ngaranna begitu buka menang kabagjaan eta dina buka eta aya kabagjaan padahal kabagjaan itu ti Allah kalimatan ti Allah warag ti Allah sebuh ti Allah segarna ti Allah masyaallah eta nikmatnya urang ningali puasa kitu yang tetap para jamaah sadayana geuning orang. Nah, sehingga ieu ngajadikeun hiji anu eta jelema di mana tanda bila mana ngalaparan dina perutna puasa ngaranna begitu puasa ternyata geuning jelema puasa mah dibere kabungan lain di bangsa lakab di dunia tapi jelema nu rajin puasa di alam dunia maka bakal dibere waret ke di akhiratna bakal waret urang batur mah haus lapar gitu kabungan
Ngan kitu nya tepan puasana geus lee. Masyaallah hese pada Jawa Seraya masyaallah. Nah, nepikeun kage dina hadis mah jelema nu eta jelema bisa ngajaga kamuliaan. Jadi Rajab teh ngabogaan kamuliaan. Kamuliaan ti saha? Kamuliaan ti Allah. Bila mana jelema bisa ngajaga kamuliaan dina bulan Rajab, maka bakal bisa ngajaga kamuliaan dina bulan Sa'ban. Lamun jelema bisa ngajaga kamuliaan dina bulan Sa'ban, maka otomatis bakal bisa ngajaga kamuliaan dina bulan Ramadan. Mantakan bulan Rajab, bulan Sa'ban untung dipake maksiat ulah. Komo hiburan-hiburan mah. Ulah. Sa'ban. Lamun jelema di bulan Sa'ban ngayakeun kamaksiatan, eta jelema ngayakeun rupa-rupa kamaksiatan, maka geus dipastikeun moal bisa eta jelema ngaraih kana kamuliaan dina bulan-bulan saja. Moal. Kos jelema umuran karek 10, 20 tahun, 30 tahun pantes. Begitu umur 40 tahun encan bener keneh hese hayang bener. Mun jelema ayeuna tepi mulai tina Jumadi awal, Jumadi lahir, begitu Jumadi lahir datanglah Rajab. Encan siap dina bulan Rajab, encan mampu mertahankeun kana kamuliaan bulan Rajab, maka geus dipastikeun Sa'ban moal bisa. Komo Ramadan. Kajenting bulan Ramadan tekun moal bisa. Moal, naon sabab pengolahan di awal. Urang ge ti awal henteu ujug-ujug ieu. Okos bahasa kieu jelema aing make we dek bener teh geus kolot dek salat teh. Lamun tinggal urang teh salat mah tepi ka kolot ge moal salat ieu. Tapi ka ieu nu bakane jelema anu geus umur 60 bejeuna kana tanah lupatna can salat keneh. Pan eta bebeukeun kitu. Nah, contoh itu tuh. Itu umur geus 50 berapa ras? Hah? Gerah eta gerahnya eta nanti gerahnya karanda. 60 tahun tanya. Salatna berapa tahun? Media. Alhamdulillah media-medianya. Media-media ke bener air ke salat. Alhamdulillah. Tapi juhur salat per juhur. Osok naik, air naik. Alhamdulillah. Tapi rajin sok aya di musola cicing, weh teh kata kunaon apa aya kopi di musola teh gitu maksudna. Ya tinggal di lamun kalebak paras pasti aya deket gedung. Gitu saya deket gedung sakitu alhamdulillah uyuhan atuh sesangangon. Gitu uyuhan saking hirup, masyaallah. Kasorang tina zaman jahiliyah. Nya uyuhan atuh sakitu uyuhan udah buket modal sapi. Gitu ya masyaallah. Nah, kita tak ukuran Rajab penting gade. Kunaon sababna? Dina Rajab penting. Sabab ieu teh urang mendek mulai ye. Lamun ibarat budak teh mah budak umur 7 tahun teu diajarkeun salat, entong diharapkeun 10 tahun daekeun salat. Tong diharapkeun. Dina 7 sunahna kan kitu. Mulai budak 7 tahun direheng. Itu tadi reheng dicarekan cikurang mah hayas ya. Teu salat awas ya koeng gemugan sia. Teu meunang digemuk heula 7 tahun. Direheng terus. Awas jang lamun teu salat ku bapa ye ujang moal diajak. Ya. Tapi ku bapa bakal dicarekan ya. Eta reheng kana. 7 tahun tah. 8 tahun reheng. Diri kurang terus tidak sholat walaupun can tepi kana wajib. Begitu 10 tahun ayatlah tidinya undang-undang kurang ayat parentah ti Kangjeng Rasul bila mana budak 10 tahun mungkin sholat menang ditegur. Eta mah geus bahaya eta mah. Geus bahaya. 10 tahun lamun budak can kena daek sholat
tong diarepkeun waktu balik naik sholat. Tong gagah kade. Urang oge coba ieu teh sesa didikan kolot asalna 7 tahun teh dinya-nyaah terus kajenjang geuting baturan tong ngaji tuh itu sesana tuh. Tiba heula teu titah ngaji coba. Titah ngamon kebo. Coba lamun titah ngaji geus jadi ulamna ayeuna. Geus jadi Abuya Algarong. Coba titah ngaji maros. Masya Allah, eta urang lamun 3 detik mungkin ku kolot dididik dihantam-hantam terus. Titah ngaji bareng moal kieu judulna. Kitu tah. Begitu orang dirinya 10 tahun menang di tengger. Can wajib gade begitu geus mulai kana wajib, 15 tahun mulai main waktu balik. Nah, didinya daek ti daek eta budak doraka lamun teu salat. Daek ti daek. Gitu. Masya Allah, urang karek sholat, urang karek kamari karek baratahun urang sholat. Sedangkan jarak ti balik umpama 60 ya. Paros 60 tahun umurna. Karek kamari berarti kan aya bangsa 5 tahun terus mulai sholat. Encan. Presiden naon mulai sholat? Keur presiden mana mulai sholat? Mulai Jokowi lain? Mulai presiden saha? Nyolokna Soeharto. Naon sholat mulai sholat na meme presiden Soeharto geus maju geus maju geureuy ya. Insyaallah istilah. Alhamdulillah parasa kita alhamdulillah. Urang dirinya nyeta mulai kurang ditalaah bara waktu kurang ditinggalkeun. Bara waktu anu memang urang sengaja dirinya encan ngaji, urang can jauh hukum jeung sajabana anu tinggalkeun waktu salat teh bara waktu kurang kudu dihitung eta. Masya Allah. Nek kumaha ieu urangnya? Begitu bara waktu para jamaah sadayana teka hitung eta bara waktu nah kan eta geus cukup sakitu ge teu ditobatan mah geus cukup kurang teu dikodoan mah dibab ukur hayang cilaka di akhirat mah geus cukup Masya Allah. Dan kurang gelar kurang enak tong dibiasakeun lamun urang ningakeun urang teh nyeta kaberangan atanapi urang teh poho salat teh geuning geus keluar waktuna geus langsung buru kodoan wae gitu. Nah, eta teh tanda bahwa mulai urang dirinya dina Rajab mulai awal kade ti dieu sehingga ditentukan jelema anu mampu ngajaga kemuliaan bulan Rajab maka bakal bisa ngajaga kemuliaan bulan Sa'ban. Jelema anu mampu ngajagaan kemuliaan dina bulan Sa'ban maka bakal mampu ngajaga kemuliaan dina bulan Ramadan. Loba teu saeutik jelema maksiat dina Sa'ban jeung Ramadan kusabab teu hasil dina Rajabna. Na Rajab teh hasil. Tah, kitu tah cara menyikapina kitu. Jadi matakan kurang teh ayeuna manfaatkeun tah dina Rajab teh mulai kurang. Oh, berarti Rajab ya mulaina kudu siap. Urang engke begitu urang siap dina Rajab bakal mampu ngajalankeun Sa'ban, ke dina Sa'ban bakal mampu ngajalankeun bulan Ramadan eta tah. Nah, ti dieu para jamaah sadayana eta dina Rajab sehingga fa akrimu Rajab yukrimukumullahu azza wajal maka muliakeun eta bulan Rajab teh bahwa Allah ngamuliakeun Allah kana bulan Rajab bi alfin karomah 1000 karomah. 1000 karomah, Masya Allah. 1000 karomah lain kiranya. Nah Rajab teh Masya Allah indah para jamaah sadayana. Nah eta dina urang dina Rajab teh nu dimana para jamaah sadayana
ieu anu matak ngajadikeun urang bisa ngangkat derajat ku ngamulyakeun dina bulan Rajab sehingga urang mampu tidinya tah ngajaga hal-hal anu dilarang ku Allah kusabab urang siap ngabenahan diri urang matakan Rajab teh disebutna syahrul istighfar, bulan istighfar. Urang lobakeun istighfar dina bulan Rajab teh kusabab kunaon cenah istighfar? Sabab istighfar mah sasaranana badan. Sasaranana badan. Rajab mah sasaranana badan. Badan urang balik di mana? Di sawah. Bobolokot ya awak. Kumbah kucai. Rajab teh ieu mau benak pikeun ngabereskeun ngabersihkeun badan. Tina naon? Tina dosa kitu tah. Mesti lagu. Urang loba dosa matakan urang doana Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 urang geus isa 70 geus subuh 70 kitu tah Rabbi firli warhamni wa tub alayya terus sasaranna eta malahan nu paling bagus mah sayyidul istighfar gitu ya awas kurang babakeun istighfar dina bulan Rajab dan urang ningali kana kaayaan ayeuna alhamdulillah ningali kaayaan ku sabab jelema loba istighfar alhamdulillah masyaallah tekan kurang teh terutama kurang bacakeun tah doana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana bacakeun sing sering supaya menang kabarokahan. Nah, ieu dina bulan Rajab ternyata Rajab teh di mana para jamaah sadayana Rajab teh syahrut taubah, Rajab teh bulan taubat. Alus nama salat sunat taubat. Alus salat sunat taubat. Itu 2 rakaat salat sunat taubat kurang. Beres salat sunat taubat karek salat sunat tasbih. Itu biasa kita kudu mah. Masyaallah. Entahkah disebutna bulan taubat. No di mana dina bulan Rajab eta penting urang nobatan dina sagala dosa. Itu supaya tong berat anu jadi berat jelema anu jadi berat teh kusabab teu tobat ka Allah. Jelema hoream sagala enda eta kusabab loba dosa. Itu numpuk dosa sehingga berat beki berat masyaallah. Wa Sya'bana syahrul mahabbah wa Ramadana syahrul qurbah. Masyaallah. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang eta dina bulan Rajab ieu aya peristiwa penting anu memang seringkali kurang diperingati dina Isra wal Mi'raj nyata di Isra sareng dimirajkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab Kanjeng Rasul diisrakeun. Masya Allah. Aya babarah alasan, aya babarah sebab diisrakeun Kanjeng Rasul. Aya babarah sebab. Kaji Kanjeng Rasul diisrakeun teh kusabab dina taun eta teh taun hazan, taun kasepi. Kunaon sababna Kanjeng Rasul sedih hiji ditinggalkeun ku Siti Khadijah. Itu sedih Kanjeng Rasul ditinggalkeun ku Siti Khadijah, Masya Allah. Kedua ditinggalkeun ku pamana. Matakan sedih Kanjeng Rasul. Begitu sedih eta, begitu sedih Kanjeng Rasul diisrakeun sareng dimi'rajkeun. Aya hiji riwayat mah antara bumi jeung langit teh sekurang apa bangga gitu, bangga ejek bumi langit aing mah caraang
loba lampu, loba hotel, loba segala endah. Itu cek eta bumi. Begitu cek langit, tembung eleh eta langit ngomong aing mah komo da aing mah loba bentang, loba bulan. Indahan ieu di aing jeung di sia mah. Gitu. Dan begitu loba hujahan-hujahan anu jadikeun sebab cek eta bumi di aing mah aya Kanjeng Rasul anu Sayyidul Makhluqat. Anu pangmulia-mulia nu jalma aya di dunia, aya di bumi. Sehingga eta langit eleh unjukkeun ka Allah Gusti hayang teh Kanjeng Rasul nu namina Muhammad diangkat ka langit. Kitu orang jemaah sadaya. Masya Allah. Dan riwayat dina kisah Mi'raj, dina kisah Mi'raj para jemaah sadayana. Kanjeng Rasul teh tidinya dina keur nalika di Mekah. Begitu di Mekah eta Kanjeng Rasul teh para jamaah sadayana didatangan malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Jadi didatangan. Begitu didatangan ya. Eta Kanjeng Rasul dicandak karena deket sumur Jam-Jam. Terus dibaringkeun Kanjeng Rasul. Begitu dibaringkeun mulailah dirinya Kanjeng Rasul dibedah. Begitu dibedah eta malaikat Mikail nyandak dua wadah. Sawadah eusina cai Jam-Jam. Anu sawadah deui eusina ilmu hilim jeung katakwaan. Eusina teh. Begitu dibedah, beres dibedah, Kanjeng Rasul dibersihan manahna dibersihan. Kunaon? Ku cai Jam-Jam. Nah Kanjeng Rasul teu bersih hatena kade. Kanjeng Rasul bersih manahna. Ieu dek nunjukkeun ka urang bahwa jelema lamun eta jelema hayang berubah, hayang bisa mi'raj, maka nu kahiji kudu bersih heula hatena. Matakan disebutna as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat teh mi'rajna pikeun mukmin. Begitu dek dimi'rajkeun teu sabaraha nu dimi'rajkeun kana. Da mungkin nu dimi'rajkeun jelema-jelema anu bangkawan. Begitu dirinya dibersihan ku cai Jam-Jam, mantakan orang rabut minum cai Jam-Jam sunnah. Nah cai Jam-Jam disunahkeun begitu orang rengsek tina toa, maka disunahkeun orang minum cai Jam-Jam. Mantakan lamun urang minum cai Jam-Jam nu kahiji ngadoa. Ngadoa naon? Ngadoa supaya urang nyata dikeluarkan tina rupa-rupa penyakit hati. Tahu nu paling bahaya mah penyakit hati. Itu paling bahaya. Menulis penyakit hati mah bahaya, lain kira bahaya. Kajenting berobat ke mana-mana ge tetep mah bisa penyakit hati. Kajenting dek ka rumah sakit terkenal mah bisa penyakit hati. Gitu. Bangga penyakit hati. Mantakan naya hadis ma'un Zam-Zam lima syuribabi. Nginum na cai Jam-Jam teh eta tergantung kanu nginumna. Ieu urang lamun nginum cai Jam-Jam tergantung anu niat we nu nginumna. Lamun niatna meureun hayang cager tina penyakit bakal cager penyakitna. Mun jelema meureun hayang sehat teh bakal sehat awakna. Gitu. Tekan diniatan ku urang begitu diniatan, niatlah nu pertama supaya eta hate urang teh dijauhkeun tina sagala penyakit. Sabab eta penyakit hate moal bisa jelema naik derajatna munuga penyakit hate. So kajenting kelas kiai ngaji kitab ge lamun kenaan penyakit hate rasa takabur, wah bakal ragrag. Eta sakelas ulama, sakelas kiai anu bisa ngaji jeung sajabatna lamun geus kakenaan penyakit hate ragrag ibadahna kabeh. Gitu, ragrag. Paling bahaya penyakit hate.
Nah begitu terus dikumbah gitu kuacai jam-jam begitu rese kucai jam-jam nembe karek didatangkeun deui tah wadah dirinya eta wadah nu kadua mah eusina diisi hiji ku ilmu dua ku ilim tilu ku katakwaan diisikeun langsung masya Allah indah kurang sabab nadi si ilmu sabab nu dasar paling utama jelema ku ilmu bisa miroj teh urang teh kunyaho bisa miroj tina bener tina teu bener kana bener teh kunyaho mun teu nyaho mah moal nyaho mana nu bener mana teu bener matakan disebutna jelema anu teu ngaji jelema anu teu ngaji teh kasaka jelema anu teu ngaji teh ibarat jelema anu mabok jelema anu mabok salayang terpupuh hirupna begitu jelema ngaji anu ngaji ge nu ngaji nyaho kana ilmu ibarat jelema nu bingung jadi ku ngajina bingung anu teu ngaji geus jelema anu ge anu ngaji geus jelema nu bingung nu kumaha teu bingung atuh nu teu bingung mah boga ilmu dimanfaatkeun ilmuna eta mah teu bingung masya Allah iya tah urang nah begitu brengsek para jamaah salehna eta Kangjeng Rasul dirinya saenggeus rengsek dieusi tah ku ilmu ku hilim ku katakwaan beres dirinya nembe rapet deui nah dirinya mah karek tah dirinya Kangjeng Rasul siap diisrokeun ari Isra mah perjalanan dunia kade ai mi'raj mah perjalanan menuju langit ke langit karena mi'raj jadi Kangjeng Rasul dirinya diisrokeun mulai di mana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa begitu siap Kangjeng Rasul dek diisrokeun didatangkeunlah nu ngaranna buruk jadi eta buruk teh para jamaah sadayana eta teh kendaraan surga nu aya hewan di surga jadi hewan surga anu khusus didatangkeun di surga sehingga eta buruk didatangkeun ka Kangjeng Rasul singkatna didatangkeun ka Kangjeng Rasul begitu didatangkeun ku sabab tawakuf eta Kangjeng Rasul ningali buruk nu sakitu luhurna ieu kumaha naekna hasilna ternyata ayalah dirinya ruh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Tuan Syekh siap Gusti Rasul sok pedak poe tak abdi begitu dipedak tak-takna eta tak Tuan Syekh matakan tak Tuan Syekh mah aya tapakan begitu napak dampal sampean Kangjeng Rasul kana pundakna Tuan Syekh cek Kangjeng Rasul kaula nicak kana pundak anjeun bakal nicak kana pundak-pundak para wali-wali Allah masya Allah tah nu sok urang dibaca mana kitu eta darajatna luhur masya Allah ruhna geus dugi sawaktu eta nah Tuan Syekh mah geus masur satu acan aya ge geus masur kitu urang mah geus aya di dunya ge nu nyahon-nyahon acan anu nyahonna teh beungal we ka nyahon teh masyaallah masur masyaallah lain kira masurna begitu eta dirinya Kangjeng Rasul dina buruk langsung melesat begitu melesat dirinya turunlah Kangjeng Rasul aya ngaranna titik-titik begitu titik-titik turun dirinya Kangjeng Rasul salat sunat 2 rakaat rengset dirinya nyarios ke malaikat Jibril malaikat Jibril
di mana tadi teh salat teh cek eta malaikat Jibril tadi teh salat di Thaibah. Aya Thaibah teh cek urang mah Al-Madinah Munawwarah. Jadi berarti Kanjeng Rasul teh di Masjidil Haram teh ka Masjid Nabawi, ka Madinah gitu, ka Madinah. Sedangkan waktu eta Kanjeng Rasul dan hijrah gitu. Begitu beres dirinya urang lamun dek ningali perjalanan di Masjidil Haram ka Madinah, perjalanannya 7 jam naik bis. Lain kira tidinya 7 jam dah ke Madinah. 2 rakaat salat sunat. Dua salat sunat 2 rakaat berangkat di Kanjeng Rasul. Ka mana berangkatna? Ka Baitul Laham. Di Baitul Laham salat sunat di tempat di mana eta disebutna nyata Nabi Isa, tempat lahir Nabi Isa Baitul Laham. Ya cik orang Baitul Laham ke Bethlehem. Bethlehemnya di Baitul Laham balama imah daging. Jadi tukang cek urang jagal tamu dan pemain. Jadi pemain disebutna Baitul Laham. Lamun jagal teh mah gitu. Bat jagal teh ngaranna Baitul Laham. Bat jagal salat sunat. Begitu rengset di Baitul Laham berangkat ka mana? Ka Bukit Tursina. Di Bukit Tursina Kanjeng Rasul salat sunat 2 rakaat. Naon teh Tursina teh Gunung Tursina teh di mana wa kallama Allah Musa taklima, di mana Nabi Musa diajak berdialog ku Allah. Ngobrolna dialogna Nabi Musa jeung Allah teh di Bukit Tursina. Ngajengkan para jamaah saya Nabi Musa teh ngadep ka Allah hayang nyaho wujud Allah teu kuateun pisan para jamaah saya. Gitu bisa. Nah di Bukit Tursina salat sunat 2 rakaat. Begitu beres tina Bukit Tursina eta tempat di mana Kanjeng Rasul berdialog dengan Allah. Begitu berangkatlah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa urang lamun ningali riwayat Masjidil Aqsa teh nyata masjid kiblat pertama. Pertama kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Matakan aya disebutna masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi masjid 2 kiblat teh kenali ka Kanjeng Rasul tepat turun ayat ya Allah. Mana ayatna? Ayatna pawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Itu dialihkeun tah, dipindahkeun ka mana arah kiblatna? Kiblatna pindah ka Masjidil Haram. Harita kenali ka Kanjeng Rasul tepat eta kaayaanana keur kaayaan ngadep ka Masjidil Aqsa. Sehingga turun ayat eta diparentahkeun urang kedah kiblatna ka Masjidil Haram, matakan disebutna masjid 2 kiblat. Gitu. Masjid kiblat teh. Urang ngadep ka kiblat, nah eta madep ka kiblat. Da eta parentah ti Allah kade. Ulah kieu, oh naon maneh salat ngadep ka kiblat, da salat mah tetep ka Allah. Allah mah di mana ge aya, teu kudu ngadep ka kiblat wae. Eta teh jadi ukuran anu memang sengaja ku Allah diparentahkeun supaya tertib. Parentah ti Allah kita ngadep ka kiblat gitu ka Ka'bah. Urang ge sami lamun cara dek doa sami mara arah kiblat ngadoa, arah kiblatna urang kuleungeun ngangkatkeun leungeun eta ngarahkeun ngaranna. Lain nunjukkeun urang begitu amin teh Allah aya di luhur kade. Mantakan irfa wa yadaika ila sama, angkat leungeun ka langit. Eta teh ngajadikeun hiji kasunahan jelema nu ngangkatkeun leungeun keur nalika ngadoa bakal dikabul ku Allah doana. Namanya jelema ngeta-ngeta cicing kieu, da urang dibawa mere. Tapi begitu jelema teh, Pak, tolong Pak, saya belum makan. Bari kieu perkarunya kurang dibere. Gitu, eta teh nandakeun para jamaah sadayana. Tah kiblatna teh aya ngadoa mah ngangkatkeun leungeun ka luhur. Di tong sakul parufa ya jelema teh ngangkatkeun leungeun. Gitu.
urang teh can kuat di teh kadatangan jelema-jelema anyar. Urang ahli sunnah can paham ahli sunnah naon geus datang nu model alanyar atuh padriweuh. Jadi can kuat karena modernisasi cik orang begitu ya, rupa-rupa paham dan kuat, masya Allah. Nah, dirinya mulai di Masjidil Aqsa mulai eta perjalanan langit ngaranna disebutna Mi'raj. Itu tah Mi'raj panjang kurang ceritakeun kan kurang ningali kana riwayat kahiji ningali riwayat kedua. Begitu Mi'raj perjalanan langit ge encan ka langit kahiji kade. Di perjalanan langit teh masih aya keneh teh. Jadi begitu tina Mi'raj begitu tina Isra kana Mi'raj eta perjalanan langit heula aya perjalanan langit. Pan eta berenang subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ditunjukkeun ku Allah tanda-tanda kebesaran Allah ditunjukkeun gitu ka Kangjeng Rasul ditunjukkeun kabeh di mana ditunjukkeun tah di langit eta ditunjukkeun tanda-tanda kebesaran Allah masyaallah ditunjukkeun urang. Nah, sakit singkatna, masya Allah, Isra Mi'raj lain kira orang ku percaya na eta geus ngajadikeun tanda keimanan orang kaum. Begitu dirinya mulai berangkatlah Kangjeng Rasul mulai naik ke langit. Begitu mulai naik ke langit, eta Kangjeng Rasul berjamaah sadayana ningali aya jelema di hareupeunana aya daging atah jeung daging asak. Daging atah jeung daging asak anu didaang teh daging atah. Daging asak mah teu didaang. Cek Kangjeng Rasul malaikat Jibril eta teh sabeuna saha nu kitu teh Kangjeng eta malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril Gusti Rasul eta teh tanda ti umat anjeun anu eta jelema teh boga pemajikan di imah tapi sering ngalacur. Tuh ngalacur. Karena ternyata ada angin lagi atah. Masya Allah. Ada hal akhirnya. Misilkan KBG caritakeun para jemaah saudara. Begitu berangkat dari Kanjeng Rasul ningali aya jelema, begitu jelema kata jelema sirana dagoran eta sirana bejat kabeh acak-acakan sirana ngarupa deui diacak-acak deui didagoran deui nepi kabeh terus nepi kitu eta Kanjeng Rasul malaikat eta teh kumaha jelema kitu teh cik malaikat Gusti Rasul eta teh umat anjeun anu di mana eta umat anjeun teh eta anu hese ngajalankeun kana parentah Allah. Berat, nek sholat teh berat, masya Allah. Tinggal terdagor-dagor kan gitu tah. Ini ngomongnya kalau harus berparas gitu dagor-dagor. Masya Allah, didagorkan siapa yang atuh itu bang didagorkan sekali mau matak hancur. Itu kamu teman-teman kita hancur. Berat, karena ngajalankan sholat jelema bakal biak kesirahnya dagor-dagor. Dagar tahu masyaallah. Gitu tah. Istina pantakan iza qamu ila sholati qamu kusala. Ternyata geuning innal munafiqina bila mana munafik teh bila mana mena hudang dek salat teh ja qamu ila sholati qamu kusala geuning jelema teh males. Korea urang dek salat males. Desih gitu teh. Sti dong eta geus aya tanda-tanda kitu teh. Itu perkara urang kabeh teh saurang batunya. Masyaallah. Jakom ila sholat lamun jelema dek ngadegeun kana salat teh komo
ida sholati qaum kusala. Daek rasa daek na nangtung. Salat daek sadaek na salat tapi kusala. Berat kan? Males. Gusti nu agung geuning kieu tadi dagor-dagor hantem nepi ka beak ternyata model nu kitu teh jelema anu eta jelema teh ternyata geuning di alam dunia berat ngalaksanakeun salat geuning berat. Ngalaksanakeun salat berat, ngalaksanakeun hak berat, ngalaksanakeun kana kahadean berat. Gusti takkan para jamaah sadayana riwayat jelema dina zaman di mana para sahabat begitu di zaman Kanjeng Rasul aya di mana sahabat nek ngelakeun hiji mayit di mayit ngelakeun mayit teh ngelakeun mayit begitu rek ngelakeun mayit eta dina sirahna gerak-gerak sirahna gerak-gerak. Para sahabat penasaran dirinya pelajar masih dia penasaran dibuka begitu dibuka ternyata aya orang dina sirahna keur macokan sirahna teh si mayit dipacokan ku orang. Begitu tinya ku sahabat dek ditenggel para jamaah sadayana begitu ditenggel cek eta orang la ilaha illallah eta orang bisa ngucapkeun tauhid nah anjeun dek nenggel kaula salah naon kaula teh diparentahkeun ku Allah ieu bikin nyiksa ieu jelema si aya mayit ieu kunaon sababna sabab ieu mayit teh tinggalkeun kana salat. Pasti gak apa tak gitu siksa masya Allah takkan orang sing hati-hati gak ada orang tidak perkara sholat gak ada bantakan diri ayah para jamaah sadayana cek Kanjeng Rasul man ada salawatil khamsina libadatun malaikatus samawati sab'i. Salat 5 waktu teh nyata ibadana malaikat di langit kahiji tapi ke langit ka-7 ke dina silsilah Isra Mi'raj aya di langit kahiji sebabna dina langit kahiji mah para jamaah sadayana eta aya malaikat anu eta malaikat teh qara'a fis sama'il ula malaikat yazkurunallah mundu khalaqahumullah. Allah nyiptakeun dina langit kahiji malaikat anu khusus eta malaikat teh zikir ka Allah. Langit kahiji khusus zikir. Dina langit kadua ro'a malaikat yarkauna Allah taala mundu khalaqulullah taala la yarfauna. Nu di langit kadua mah eta Kanjeng Rasul ningali malaikat teh ruku kabeh, raruku. Insyaallah. Yang tak pernah cengkat dina rukuna deui terkecuali dina keur nalika nyata hina salam alaihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam farafa'u ru'usahum dirinya sawaktu Kanjeng Rasul macakeun salam kaeta malaikat cengkat heula turun dina rukuna ngajawab salam Kanjeng Rasul geus beres ngajawab mah ruku deui. Malaikat mah lamun diciptakeun zikir teh zikir terus. Malaikat mah lamun titah ruku teh ruku terus. Urang diciptakeun pikeun naon ku Allah. Urang teh jelas nyaho. Jelas urang teh nyaho. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun diciptakeun jin-jin manusia teh pikeun ibadah ka Allah tapi urang kosong kaluar tina eta perkara. Tina eta parentah. Malaikat mah diciptakan ruku terus titah ruku teh ruku titah tasbih titah zikir urang titah ibadah ka Allah nah urang ibadah terus gitu tah eta teh para jamaah sadayana ieu nepikeun ka kieu ke dina akhir ieu hadis dina akhir ieu para jamaah sadayana begitu di langit kadua ieu kauna
terus datang deh Kanjeng Rasul ka langit katilu, ngan dina langit katilu mah Kanjeng Rasul teh ningali eta malaikat yasjudunallah, ningali malaikat teh anu sujud ka Allah. Sujud terus. Di langit kaopat terus kalima, dina langit kalima mah para jamaah sadayana eta ningali malaikat teh ro'a malaikatu musabbihina maca tasbih kabeh. Kitu tah. Sti di langit kaopat mukabirina ro'a malaikat yutasyahaduna termasuk langit kaopat tahiyatul tasawuf kabeh, langit kalima maca tasbih kabeh, ningali langit dina langit kagenap ningali malaikat mukabirina wa muhammirina, ningali eta malaikat teh maca takbir jeung maca tahlil. Di langit ketujuh Kanjeng Rasul ningali malaikat maca salam kabeh. Nanti dia ayat kieu langit kahiji, langit kedua, langit ketiga, bikin ke langit ketujuh. Paham maqaudun Nabi alaihi salatu wassalam eta dina hate Kanjeng Rasul aya kieu, aya rasa hayang wastahabi itu wastahi ayyakuna lahu wa li ummati, hayang teuing eta kalakuan teh dilakukeun ku umat kaula. Tadi teh sujudna, zikirna, tasahudna, rukukna, salamna hayang nepikeun ka dilakukeun ku umat kaula. Itu aya kitu tah. Masyaallah, aya paham, aya rasa. Sehingga disebutkeun tadi salat lima waktu teh eta teh nyata meunang ibadahna pirang-pirang malaikat di langit kahiji nepikeun ka langit katujuh. Ibadah urang teh ibadah malaikat. Malaikat, masyaallah. Nah, ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-salatu mardatu rabbi. Ari salat nyata karidhoan Allah wa sunnatul anbiya jeung kalakuan para nabi. Salat teh karidhoan Allah jeung kalakuan para nabi. Kata jelema ku salat aya salat as-salatu bi rajul mukminin teh pantes. Pantes jelema lamun hayang mi'raj tina tadina teu bener jadi benar ku salat. Ku salat. Sebab eta teh kalakuan para nabi, sunnah para nabi. Wa hubbul malaikah jeung termasuk nyata salat teh eta naon kacintaan para malaikat. Malaikat marasekeun kana sok baik salat teh masyaallah. Wa nurul ma'rifat jeung cahaya makrifat jelema nu daek salat bakal caang cahaya makrifat. Mun jelema teu salat moal ayaan cahaya makrifatan, lek ngomongna make dalil, lek ngomongna make kitab, lamun teu salat mah tetep moal aya cahaya makrifat ieu. Moal wa nurul ma'rifat ayana cahaya marifat teh kusabab daek salat. Lamun teu daek salat mah moal aya cahaya marifatan. Lamun jelema geus aya cahaya marifatan, lain kira para jamaah sadayana geus aya cahaya marifatan geus geunah kahirupanna. Itu nikmat, masyaallah. Kitu tah. Wa aslul iman jeung eta asalna iman teh salat. Jelema mun teu salat teu iman. Jelema teu salat tetep teu iman, bisa iman ya. Jelema ugi sarua iman ka Allah Aisyah salat teu atau iman. Teu salat. Wa aslul iman teh. Wa wajibatut du'a jeung jelema anu salat teh nyata wa wajibatut du'a nyata di mana para jamaah sadayana wa qabul a'mal termasuk ditarimana amal. Jelema lamun hayang ditarima amal teh kudu salat.
Teu salat mah teu ditarima amal teh. Gitu. Nek bager sakma bager lagi angger eta salat nya. Jelema berehan tapi teu salat angger. Nek di mana atuh? Da jelema ge lamun eueuh sirahan moal hirup. Gitu. Oh sirahan banyak gara jelema, tapi usupuan bisa kene, hirup kene, leungeunnan, hirup kene, hirup. Jelema ka jeung usuk leungeun hirup. Mun sirahan mah geus. Itu atuh keung meureun huluan hirup kene. Kitu nya masyaallah Gusti. Kitu. Wa qabul amal wa barakatuh fil mal jeung bakal berkah dina hartana bakal berkah jelema nu daek salat bakal berkah gitu wa kasbi jeung kasabna ge bakal berkah masyaallah wasilah wal ada termasuk senjatana pikeun lawan musuh itu senjata kadek nyata lamun jelema ku salat teh eta teh senjata salat. Musuh teh pakasinan kudu salat. Bakasinan. Dulu urang rajin salat, lamun daek salat, pakasinan musuh teh geura jelema nu ahli ibadah, nu ahli salat. Da keung atuh sieun para jamaah sadaya. Gitu. Mun jelema nu ahli ibadah, tapi jelema nu lain ahli ibadah teke we nya. Bedana kieu. Jelema anu tara daek salat, jeung bodoh tambah daek salat. Da ku anak lagi teh dihargani. Gitu kalau teh ngeceh gitu dieceh kalau teh gitu dah kusal bodoh aja antara daek sholat ya. Tapi begitu sabarita orang ningali kiai anak kiai akan jadi bapak anak dah kusal bodoh ilmu gitu nya daek ibadah dan dihormat ku anak mata urang ku anakna gitu ku batur dihormat bagi kalau teh ternyata bagi dihormat gitu ilmu maki betah bagi kalau teh bagi bagus ilmu jadi bagi seukeut ilmu itu bagi seukeut. Nah wa karahatu syaitan jeung kaijid setan jelema anu salat setan teh ijideun resep teh ijideun matakan jelema lamun cara ijid kana salat berarti setan itu ya resep kana ngaji resep itu karena kiai tersep naon sia kiai gitu kiai mah tersep ini jaipongan aya teh setan kan ya itu setan kan wa karahatu syaitan kaijid wa syafi'u baina suaibiha wa baina malikul maut wa salatu bi qawbihi termasuk nyata jelema anu daek salat mah eta jelema teh bakal caang di jero kuburna nepikeun ka kiamah itu wajib di ala ra'si yaumil kiamah jeung lamun jelema nu salat mah bakal diiuhan ku eta salat teh dina sirahna ke dina kiamah wa tajun ala ra'sihi jeung termasuk salat teh eta mahkota engke bakal diberekeun eta salat nyata jadi mahkotana wa libasu ala badanihi jeung bakal eta teh salat teh jadi papakaian pikeun badana masyaallah wasatul bainahu wa bainan nar nyata nutupan antara manehanana jeung seuneun neraka. Entakan jelema rajin salat bakal ditutup hijab dihijab para jamaah sekalian masyaallah wa miftahul jannah jeung muka kunci surga teh ku salat mun salat wal buka surga. Nah, geus eta sekelumit para jamaah sadaya berbarokah urang dina sasi Rajab kitu ngalap berkah. Insyaallah berarti urang selain payuna urang 11-an. Jadi bertepatan aja ngumi Salasa. Di berarti Senin itu sapi nya. Di sapi Senin berarti ngumi Salasa enjing urang 11-an gitu. Aya sopan maksudnya. Jadi ngajina aya sopan. Itu aya pan sopan anu jadi tuduh. Masyaallah insyaallah ya mudah-mudahan sing aya rezeki sadayana kang 11-an sing dilancarkeun usahana sing barokah sehat walafiat sadayana sing dicegah tina segala bala dunya bala akhirat
urang nyuhun ka Allah mudah-mudahan sing dijauhkeun nyata tina urang sadayana tina kahesian hayang ibadah gitu, tina kakedul hayang dijauhkeun gitu, tina kaberat tina ibadah hayang dijauhkeun gitu, hayang diberi semangat kekuatan gitu tina ngajalankeun ibadah ka Allah itu insyaallah. Urang berarti dina wengi salasa enjing mah urang 11-an, berarti dinten Senin enjing-enjing urang motong sapinya insyaallah. Maka para jamaah sadayana urang terus ngadoa, terus ikhtiaran, urang jalankeun terus urang dina naon sedekah sapi, napi kurban sapi setiap bulan urang jalankeun terus itu insyaallah sadayana pasti aya rezekina para jamaah sadayana. Terus bila ada pertanyaan ya pertanyaan butuh pertanyaan kalian taufik hidayah serta iradah di Allah kurang bisa ngajalankeun ruku ibadah begituna para jamaah sadayana cekap hapunten cekap semati wassallallahu ala bakadar wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.